Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha dadaramang murang kali kelas 7 sadayana. Mudah-mudahan marurang kali kelas 7 sing dipaparinan kasehatan ti lahir dugi ka batina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tepang deui sareng Bapak di pembelajaran bahasa Sunda kelas 7. Dina poe ayeuna urang sadayana arek meraktekeun nulis sinareng macakeun dongeng. Ai minggu kamari mah urang sadayana parantos naluktik kana pengertian dongeng, teras jenis-jenis dongeng jeung sajabana. Nah, poe ayeuna mah urang sami-sami meraktekeun nulis sinareng macakeun dongeng. Nah, ku Bapa dipasihan contoh atanapi sampel dina macakeun dongeng. Nah, mung sataacana belajar urang sami-sami heula ngadoa. Doa sataacan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa urang sadayana ditampi kalayan urang dipaparinan ilmu anu berkah tur mangpaat. Kelas 7 anu ku Bapa dipikanya mangga sakseni ieu contoh dina macakeun dongeng. Wilujeng nyakseni. Italia Kabisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Good morning, ladies and gentlemen. First, I want to introduce myself. My name is Sinta Aulia. I come from Panti Asuhan Al Kausar, Lembang. Hari ini, saya instructor. Nama anu tadi kuring dicarioskeun. Kahiji, simkuring pada kenalkeun simkuring. Simkuring Sinta Aulia. Simkuring kami di Panti Asuhan Al Kausar, Lembang. Insyaallah, ieu simkuring pada ngadongeng nyaeta ngeunaan si kabayang ngalanangka. Di hiji lembur aya hiji jalma nu ngaranna si kabayan. Si kabayan teh lucu tur jiga nu weluh. Dina hiji poe si kabayan teh dipindah ngalanangka ku litohana. Ceuk litohana. Kabayan. 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 Aya naon di mah? Kudu kate meuni tarik teuing. Yuh. Mak teh hayang ka. Cik pangalakeun ka kebon. Nu porotnya. Kencring si kabayan teh gigit ke kebon. Dikopea, diiket teu poho nyelendang sarung. Barang nepi ka kebon, si kabayan teh ini kaluhur ka handap, kaluhur ka handap. Bari neangan angka nu gede tur kolot. Tuh geuning, aya nu gede tur kolot. Teu antah parah deui si kabayan teh tereke lain teh. Tuhan ngarasa umah lantaran geus manggihan angka nu gede tur kolot. Tapi kumaha nya mawana da ari dilagu-lagu mah harunya sigeureun. Geuning kan mawa sarung, mending ieu nangka tinggal dong make sarung. Barang nepi ka handap eta nangka teh dibangun ku si kabayan, niatna mah rek dibawa balik. Aduh, geuning ka cidaperatna ieu nangka teh moal kaduga ari kudu mawa nepi imah mah. Barang nepi ka sisi walungan, si kabayan mikir, mending ieu nangka teh dipalikeun da geus kolot tur gede ieu. Cuk we maneh balik teh heula da geus kolot tur
Nah barudak kelas 7 anu ku Bapa dipikanya saatos hidup sadayana ningali kana contoh dina macakeun dongeng. Ayeuna ku Bapa bade dipasihan pancen mandiri atanapi tugas mandiri. Naon tugasna Bapa? Kahiji tugasna nyaeta hidup diajar nulis dongeng tentang naon bae di buku Bahasa Sunda Hidup. Jadi yang pertama kalian belajar menulis dongeng tentang apa saja di buku Bahasa Sunda kalian. Itu yang pertama. Anu kadua aya saatos hidup nulis teks dongengna, hidup bacakeun eta teks dongengna sabari divideokeun sapertos contoh anu tadi. Nah intinya yang kedua, setelah kalian menulis teks dongeng, kemudian dongeng itu kalian bacakan. Nah ketika dibacakan kalian juga videokan gitu ya. Nah hasilnya kalian kirimkan ke Google Classroom. Itu saja tugas dari Bapak. Atanapi pancen mandiri ti Bapak. Mudah-mudahan sadayana tiasa. Nah barudak kelas 7 anu ku Bapa dipikanya dina ayeuna mung sakitu anu tiasa ku Bapa dipasihkeun, anu ku Bapa tiasa diterangkeun ngeunaan wangenan dongeng ieu. Mudah-mudahan Bapa ngadoa aya mangpaatna kangge urang sadayana tur tiasa diamalkeun dina kahirupan sapopoe. Sakitu ala kadarna hayu urang sami-sami wae tutup ku membacakan hamdalah sasarengan alhamdulillahirabbil alamin sareng disempurnakeun ku doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.